Acan teges gede ma acum teges hayang boga gawe ma acum teges alah aing euy aing lagu geus resepna da urang Sunda mah kitu Ai geus ngacapruk jalma. ma acum teges hayang boga gawe Geus hayang cocobek lele. Ya, aing mah. da pada angkaripung tas digawe di mana Udah cari pegawai. wah Udah cari pegawai. cari pegawai kumaha Bisi aya nu harayangeun ya digawe cenah cuk di ditu teh. aduh Sok bawa ka dieu. Kira-kira eta buuk manehna naonan Karsum? ah Ini kawas buuk si ieu ini. gaul weh Ada gaul kayak gitu-gitu ting mah jiga anu jiga plok limus menang ngalamotan. ya Ya, budak pang hah? budak pang Oh, pang naona pang naona. Pang balangsakna nya hirupna. minta tahun tu gorowa Kan mah kalau ada ompong aing mah. Ompong. dari mana barusan dari mana Dari sono oh habis lamar kerja. oh dari siapa sih dari siapa Dari pabrik ini dari bang itu apa? Dari kandang ayam. oh ya ternak Ya. baby titit di baby titit Iya, peternakan baby titit anak ayam gitu nggak bisa turutan yang di sana di Tenyoraya. Jadi tarima iya orang teh di itu mah. Awakna cenah leutik teuing cenah. kayak maksud leutik ai tenaga gede mah tuh Kurang sepatu dah leutik di tanagana mah wah cing teh. Lumayan, Pak, gitu. Lain masalah kunaon-naon deui kan. Ya cenah usia cenah geus lanjut. heeh Gitu. Da urang teh ampun. Urang teh maksudnya datang deui ka dieu, pada anu dipercaya di kandang ieu di dinya. oh saya yang punya cerita Ya, ya kuat nu baturan mah kita gawe mah. hmm. Mun baturan urang teh nganggur. Ari situ mah kabeh geus mapan pada boga cecekelan Heeh, mata kabeh ge udah cek babaturan. aya nu nyekel dina perparaban aya nu nyekel dina pembersihan ruangan Urang di dieu itu bisa pada nyebutkeun kurang cenah di dieu pagawe oleh jam lumarap cenah geus geus aya eta mah cekelana aya geus Ya, mah dia jang nu ngeusian sai aya. nyekelan aya geus Manggulan parab kitu kieu. heeh Da urang atuh sugan di dek digawekeun, urang atuh milu digawe atuh urang teh buburu-buburu naon be kitu teh mah kokosongan ting urang sapopoena. atuh kieu nya Kang Nah, diterima ku urang syukur Nya ku atuh saya. urang beri jam deket. ulah diisukeun digawe nya Nya. ulah diisukeun ayeuna akang itu cekel itu ayeuna Ayeuna. cekel Nya. heeh Di mana di luhur di mana? di handap aya Aya. di handap cekel itu Jadi maksudnya cekel naon maksudnya ada setrum cekel ayeuna langsung gawe bagiannya tuh setrum, bagiannya ka setrum. heeh Eta kira-kirana meureun kapake urang mun ka setrum. kanggo salalamina nya akang nyepeng setrum abi meureun ka bumi Purbojo didinya ka ditu Pawartos. lain wawartos Kumaha? apel Oh. Mun mah colodok. Akang mah juga aja masintingnya. Jadi tadi gawe kita nyekel setrum. Atuh ulah sok itu jeung babaturan mah atuh urang teh titah-titah. Naon bae. Gitu nyari kira-kira geus teu kapake mah urang kajeun nyekel arek nyekel setrum ari kira-kira ka harti mah gajina jang anak pamajikan jeung anak urang. jeung Sakitu tahunan beurang kajeun urang nyekel setrum. Nanti nak garuna. Boleh jenting urang daek. Gajina sabaraha cum? Gajina acan puguh hah cek kawe heula Heeh, ya malah mun geus puguh gajina sabaraha? Gajina sabaraha? karep narek mingguan narek bulanan Da ari nyekel setrum meureun ari teu gancang dikewat mah meureunan. Moal ka bulanan. Mun langsung dikewat mah. nya mau kasih popoean nya
anu urang mah rek minta batur urangnya ka kabel rek pareman tina gardung gitu. Oh gitu. Jadi mencok batu tuh, wah kuatnya kalau setrum pokoknya di pareman jadi itu. Oh. Oh, gitu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Udahlah. Hah? Udah pulang, mau pulang. Iya, saya juga mau. Jam berapa itu? Wah, barusan jam 4 seprepet. Jam 4 saparapat. Ah, tipe salah seetik mah. Ya cen lah, orang mah. Saya mau lihat mah. Waduh. Cuman Kak Bos. Udah dah. Yuk. Deng si udah karunya.